Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak kelas 4 sadayana? Daramang. Mugia salawasna aya dina nang tayangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satosna barudak sadayana diajar tematik sareng tahfidz sareng nu sanesna. Dinten ayeuna ya salam hari Selasa. Dinten ayeuna barudak sadayana bade diajar ngeunaan ngalarapkeun awalan di ka jeung awalan ti. Naon sih bahasa Indonesia teh? Menggabungkan awalan di, ka, dan ti dalam sebuah kata. Ya jantan awalan, ya kata awalna. Sataacan di kawitan urang ngadoa heula sasarengan. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Murangkali sadayana tanya barudak sadayana teh tadi naon ngalarapkeun awalan di ka jeung awalan ti. Jadi menggabungkan awalan di, ka, dan ti dalam sebuah kata. Tadi di ayat contoh nih, kumaha contohna? Dalam kalimah teh kumaha? Misalkan sanggeus mandi, galih disalin ku papakean bersih. Terus nyokot sarung reka masjid. Sesudah mandi, galih ya mengganti pakaian ya yang bersih, kemudian mengambil sarung untuk pergi ke masjid. Tah gening kadenge keur pupujian. Kadenge. Tuh ternyata kedengar ya suara pupujian. Eling eling umat muslimin muslimat. Hayu urang salat. Etanya pupujian anu di masjid teh sok sering pan ngupingkeun barudak sadayana sataacan bade netepan teh kan. Di masjid babarengan kadenge. Ya. Najan bari kitu angger bari ati-ati sabab sieun ti tajong. Tahnya walaupun begitu ya tetap aja hati-hati karena takut terkilir. Ya. Kadenge. Tingali kadenge asal katana tinu naon denge. Ngangge awalan ka jantan kadenge. Disalin asal katana naon salin. Ngangge awalan di jantan disalin. Titajong asal katana naon tajong. Ngangge awalan ti jantan titajong. Gitu ya. Sareng deui sababaraha contoh deui. Dahar make awalanna di janten di dahar. Terus eta sate teh geus didahar ku Bang Junet gening. Itu sate ternyata sudah dimakan sama Mang Junet. Ya gitu. Tincak. Awalanna naon? Katincak, ka. Kade tong kadinya bisi katincak endog teh. Awas jangan ke situ. Nanti takut keinjak telurnya. Ya. Ieu janten kata ieu nya eta ngangge awalan di, ka sareng ti. Moal tiasa misalkeun denge jadi tidenge.
salin janten tisalin teu tiasa, tajong janten ditajong teu, karena ieu awalan katana sanes tengah-tengah sanes akhir. Engke aya anu awalan akhir aya awalan tengahna nya tah kitu. Nah kumaha paham barangkali sadayana tah nya. Engke ku hideuk upami tos paham dikerjakeun nyaeta kaca 15. Tah diserat mung 5 wungkul contohna teh henteu sadayana nya nyaeta 5 diserat di buku tulis mung 5 wungkul kalimah anu ngagunakeun awalan ka di sareng awalan ti. Pilih nya ku barudak sadayana pilih nu mana tah eta nya kitu. Anu teu acan ngempelkeun eta naon namina teh tugas anu kamari diantos ku ibu, da ku ibu teh dinilai gitu, dilabatkeun kana nilai harian siswa. Tah gitu, engke dikumulatifkeun ke teh. Nah nya kumulatifkeun sareng ulangan atanapi sareng PTS PAS nya. Tah entong naon namina teh entong males-males pami ngerjakeun nya. Tah gitu. Kumargi naon urang mah da tugasna belajar ari tugasna murangkali sakola mah nya gitu. Tah mencak naon milarian ilmu tugasna urang mah nya sambari berdoa gitu. Tah eta nya kumaha paham? Paham nya pamitos paham eta kerjakeun tah ke ditindunkeun ka ibu ya oke. Tah mung sakieu pangajaran masih di pangajaran kahiji nyaeta tentang ngalarapkeun rarangkeun hareup anu ti ka sareng di. Tah eta engke minggon payun urang ngayakeun gemit. Minggon payun urang ngayakeun gemit ya teras teh bade aya kuis. Nya kuis nyaeta dihapalkeun nya ti naon teh ti anu pangajaran kahiji anu subtema hiji sareng dugikeun ka ayeuna nu akhir nya oke. Tah hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.